Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruwa'i walifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim. Wa ila ra'i masyayikhina wa masyayikhina khususan. Nas'aluka Allahumma ta'afana bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruwa'i jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila ruwa'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim fil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ari ieu eta hiji bab ayu sodaqati ari sodakoh nu mana afdalu eta leuwih afdal. Dina Sahih Bukhari mah jilid hiji halaman 247 mun sami halamanana. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiya muga mika ridho saha Allahu Allah anhu ti Abi Hurairah amin. Qala ngadawuh Abi Hurairah kana lapad jaa geus datang sarojulun hiji lalaki Abu Dzar Al-Ghifari cenah eta rajulna teh ilan nabi ka nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuluy ngadawuh itu rajul kana lapad ya Rasulullah ayu shadaqati ari sedekah nu mana a'dhamu eta leuwih pohara naonana ajron ganjaranana. Qala ngadawuh nabi kana lapad anta shaddaqah eta yen sedekah anjeun wa anta bari ari anjeun sahihun eta nu cager syahihun tur anu koret sarta kadedemes. Syahih itu bukhlun ma'akhir sin takhsha mikasieun anjeun al faqra kana fakir wa ta'mulu jeung ngarep-ngarep anjeun al ghina kana beunghar wala tumhil jeung ulah ngadagokeun anjeun hatta idza balagot sehingga di mana-mana tepi itu ruh serat ruh sabab aya putnut nomor 2 dana sarah ar-ruh al hulquma kana genggerong kulta tah ngucap anjeun kana lapad lipulanin kaza lipulanin eta tetepikeun sipulan kaza ari anu walipulanin jeung eta tetepikeun sipulan kaza ari anu wa qad kana bari nyata geus bukti itu za lipulanin eta tetepikeun sipulan. Bab bertelakeun sedekah nu mana nu paling afdol paling sae. Saur Abi Hurairah radhiyallahu anhu hiji mangsa aya hiji pamegat sumping ka Rasul cenah eta teh Abu Dzar Al-Ghifari naros ka Rasul. Ya Rasulullah nun Gusti Rasulullah ayu sedekah a'dhamu ajron sedekah nu mana nu paling besar ganjaranana mungguh Allah.
Waleran Rasul kumaha kieu ari sodakoh nu paling gede buruhna anta sodakoh eta yen sodakoh anjeun wa anta sohihun anjeun sodakoh dina kayaan keur cager lain keur gering. Di samping cager teh anjeun teh sahihun keur kumat-kumatna panyakit koret dina hate sehat keur koret gitu. Mun sodakot hebat pisan eta. Kapan biasana keur sehat mah? Biasana keur sehat. Eta teh sok pikir 2 kali, beda keur gering. Hoyong mangga. Hoyong anu mangga sok canak. Keur sehat henteu. Keur taksal pakro ketika anjeun mikarempan aya pakir. Situasi cager hate keur koret bari mikasieun ayana pakir. Da biasana koret teh keur beunghar biasana. So, urang contohkeun. Misalna urang sodakoh 2,5% walaupun lain zakat. Lamun teh mah gaduh 10.000 keluarkeun sabaraha? 2,5% dina 10.000 sabaraha? 250 perak. Wildan, gaduh 10.000 bade mal masian 250. Kago Kang 500 bade. 1.000 wani. Mun 1.000 mah berarti 10% nya. Keur miskin mah justru sabenerna bager jelema. Ningkat boga duitna 100.000, cek sedekahna sabaraha? 2.500. Erek dikeluarkeun 2.500. Pameng Kang 5.000 teh wangsulan. 5%. Gaduh 1 juta. Cik lamun 1 juta sedekah sabaraha? 25.000. Ya berani kan lah 30.000 kadang-kadang teh wangsul yos 30.000. Bager keneh. Gaduhna 10 juta, cik 2,5 na sabaraha? Tah mulai di dinya tah. 10 juta kudu sedekah 250.000, mikir 2 kali dah. Padahal 10 juta kudu disedekahan 250.000 sama ketika orang gaduh 10.000 sedekahna 250 perak. Kunaon keur gaduh 10.000 urang berani mengeluarkan bahkan lebih, tapi tos ningkat derajat jadi beunghar 10 juta kudu 250, mikir 2 kali, mulai ngurangan didinya. Atong 250 atuh. 100.000 bari berat 100.000 gitu. Geus tepul tah mulai tah. Ningkat ku Allah diberi ka beungharna jadi 100 juta sabaraha cing? 100 juta sabaraha? 2 juta 500. Geus mulai dikoret teh mungkin. Rugi atuh batur teu apalna naon coba. Nya kurang kudu sedekahan 2,5 juta. Geus mulai jalma koretnya. Dibere 1 miliar sabaraha kaluargeunana? 25 juta samotoreun euy. Erek dikaluarkeun. Ngemut 2 kali. Padahal ketika gaduh 1 miliar keluarkan 25 juta itu 2,5%. Kunaon keur miskin mah urang sanggup 5% bahkan sanggup 10%. Tetela jalma mah semakin beunghar semakin koret. Metak tong majar maneh ngadu hayang beunghar, cek Allah mun beunghar mah bakal koret. Tak alus keneh ku miskina, sebab semakin miskin mah semakin jiwa sosial nanti tinggi. So keur miskin boga sabatang ge dioper-oper udud teh pan gitu kan. Bari teu balik deui gitu kan. Dahor teh gini muter gitu. Leung dahor balik deui tasalsul. Da setengna ku 10 urang gitu kan. Teu balik deui. Tapi geuningan aya tah jiwa sosial teh urang teh nyaah mikir teh sependeritaan. Nu mawi
ketika dipasihan takdir ku Allah miskin, mungkin itu yang terbaik. Samun beunghar sok lupa daratan, kacang lupa pada kulitnya. Mun jadi awi poho keur jadi iwungna. Tah sedekah nu alus eta ketika keur sehat, jiwa koretna keur kumat, tah salpakro sieun pakir. Demikian koret semakin beunghar mah cek tadi ge. Oge watak mulul gina anjeun boga target. Hayang jadi jalma beunghar. Coba keur kukumpul. Ah cek Wildan rek kukumpul lumayan pejuang mahar. Ah boga 1000 2000 ge kapan teu dikumaha? Disimpen gitu kan. Coba dititah pikeun sedekah, mikir 2 kali. Tong majang sedekah ka batu diri jadi kurangan jatah teh pan gitu. Taetan hebat teh keur diri boga target watak mulul gina berharap berangan-angan hayang beunghar. Padahal urang ulah ngemut kana perkara anu ulah panjang angan-angan ku perkara nu encan puguh. Nu aya nikmati sabab lamun jalma jauh memandang ke depan biasana tincakeun teh sok poho. Ditajong teh gara-gara naon? Loba ting melong ka hareup. Nya kali-kali lah gitu. Komo ulah loba ting melong ka tukang mah. Cukup we spion ge sareret hungkul gitu kan. Terus kieu mah ningali atuh kumaha. Biasana lamun urang angan-anganna terlalu teuing biasana nikmat nu aya ge teu karasa nikmat. Da tak mulul gina teh berharap mah hoyong beunghar. Jiga tukang meri boga meri 10 nog kabeh alhamdulillah. Ari harga nog meri teh 2.500. Berarti per hari pendapatan sabaraha? Bantuan atuh ngitung. 25.000. Alhamdulillah. Boga 10. Bari nangkep tur teh tukang meri teh kieu. Gudut jarcok gitu kan. Nangkep tur. 10 boga meri nog ngalpoe ngenog alhamdulillah jualan 2.500 25.000 sapoe sabulan 30 hari 2.500 kali 30 750.000 penghasilan tina meri 10 teh per bulan 750.000 alhamdulillah sabulan kali satahun kali 12 berarti nya 750.000 kali 12 8 juta. Hah? 8 juta setahun tina meri boga 10 8 juta alhamdulillah ningkat ayo tina meri wae kana doma meh tareh beunghar tak mulul gina 8 juta lamun 8 juta dibelikeun kana naon doma 8 jutanya doma hijina nu anakna 1 juta we lah boga 8 pan teh urus sataun nepi ka Idul Adha paling tidak 1 juta mah teu orok-orok teuing beuneunan nya geus aya 5 bulan 6 bulan nah gitu jadi ngingu teh teu lila teuing payu alhamdulillah cen payu hiji doma sabaraha mun Idul Adha cokotlah 2,5 juta 2,5 juta kali 8 ekor sabaraha bantuan ngitungan tuh 22,5 juta nya 22,5 juta sabaraha 2,5 juta kali 8 itu 25 kali 8 nya sabaraha 22,5 juta nya 22,5 juta tahun kedua kan kita tahun kedua 22,5 juta nya domba wae itu sapi cigana sapi meunang opat nya eta anakna we gitu nu 5 jutaan aya keneh eta 2,5 juta jang pulsa jang baso gitu kan aya keneh eta belikeun tahun katilu mah kana sapi meunang meureunnan opat ekor mah
ingu satahun jadi ta 25 jutaan nya 25 juta kali 4 100 juta jadi atuh meri satahun doma satahun sapi satahun jarak 3 tahun tina meri 10 teh boga duit 100 juta rarasaan teh meuli Avanza ada ahmanya kudu dina babauan we kali-kali atuh harta teh dinikmati ngabayang gitu nyupiran Avanza mangih nu nanya digas sakaliguskeun teh abdi gas sakaligus lain gas nu ditincak nog nu 10 tadi pan judul lagi ngalamun nog naon tadi nog meri boro-boro nincak gas nincak nog nu 10 teu kajual dan nog nu 10 ge gara-gara tak mulul gina kahardi tong sok panjang teuing ai ngitung teh ai angan-angan teh tong sok jauh teuing nikmat nu aya ge sok teu karasa nog nu 10 teu kajual da ngabayangna numpak Avanza geus 3 tahun padahal pan tadi ge judulnya kena tur tadi can ka mana-mana tadi na situasi kitu jalma teh keur boga target hayang beungat korhetna aya di dinya saur Rasulullah tumhil hatta idza balagotil hulkum ulah sok ngengke-ngengke ngadago-dago ulah sok jadi musawib gitu cilaka halakal musawipun cilaka zaman nu ngengke-ngengke taswib engke ah sodako teh ulah sok dingke-engke hatta idza balagot al hulkum sehingga di mana-mana ruh geus tepi kana ti koro kakara anjeun ngomong lipulan kada bersakarat itu sawah di ditu jang pas antren kebon di ditu jang pak ustad padahal waqad kana lipulan pas antren teh butuh nang harita cek kiai teh geus beres ngabangunana ge pak ustad geus boga ayeuna percuma tah ulah didagokeun rek mere teh dugi ka ruh tapi kana ti koro kumaha atuh nya keur aya we ayeuna atuh da saeutik ayeuna sedikit itu lebih banyak daripada tidak sama sekali tah kitu eta afdolna sedekah teh keur situasi kitu babu man ari eta bab mertelakeun jalma amaro nu marentah man khadimahu ka bujang man bisedaqati kana sedekah jadi di hiji halaman 248 An Aisyah katampi ti Aisyah rodia mugami karido sallallahu Allah anha ti itu Aisyah amin qolat ngadau Aisyah kana lapad qola ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad idza anfaqat di mana-mana nganapakahkeun atau ngainfakkeun sal mar'atu hiji awewe min ta'ami baitiha tina dahareun imahna itu mar'ah goiro mufsidatin bari anu teu matak ngabeakeun kana tah bukti laha eta tetepikeun mar'ah naon ajruha ganjaranana itu napakah bima ku sabab perkaraan pakot geus nganapakahkeun mar'ah wali zawjiha jeung eta tetepikeun salakina mar'ah ajruhu ari ganjaran zauj bima ku sabab perkara kasaban geus kasab zauj kana emah walil khazini jeung eta tetepikeun tukang ngajaga mithlu zalika ari pantarna itu ajrun layan kusuk bari teu ngurangan sahabaduhum sawarehna salasah ajro ba'din kana ganjaran sawarehna syai'an kana saeutik oge bab mertelakeun jalma nu nitah sedekah ka bujangna nitah di Siti Aisyah Rasul ngadauh di mana-mana hiji istri nganapakahkeun dahareun ti imahna
anjeun calon ibu-ibu gitu aya dahareun di dapur tatangga kalaparan bawa sapiring ditapakahkeun dibikeun bari teu matak beak nya nyokot sapiring aya keneh saboboko gitu aya tadina sapiring-sapiringna gitu nya ulah eta ari teu bisa sabar mah aya saboboko lah cukup eta tanggal lapar siuk sapiring maka pikeun eta istri bakal dipasihan ganjaran ku sabab naon ku sabab manehna ngainpakeun salakina menang ganjaran salakina ge ladang usahana pan sanguna boboko teh ladang usaha salaki meureunna walaupun teu bebeja ka salaki alai ngainpakeun teu matak beak mah teu janten masalah bahkan lamun pembantu na aya boga pembantu nu tukang ngajaga gudang tukang ngajaga leuit gitu kan nu beunghar mah kadang-kadang boga leuit gudang pergi beas boga ganjaranna ge eta ganjaran naon ladang manehna ngajagana bari satu sama lain tidak saling mengurangi pul si jawjah si pamajikan menang ganjaran salakina pul si khazina penjagana pul ngan bahasa di dieu minto ami baitiha bahasan tina dahareun nu aya di imahna mafhumna lamun lain dahareun mah teu bisa kecuali kedah aya ridho tinu jadi salaki seorang istri bade naon sodako eta mah kudu bebeja heula ka salakina da meunang sote di dieu teh bebeja minto ami baitiha kaid eta teh dahareun sabab salaki oge biasana sok mumurahan ari kana naon mah dahareun mah keun ulah gitu beda jeung kana duit timbul jiwa koret aya deui wae kana duit mah gitu jadi bahasana minto ami eta jadi kaid eta atuh mafhumna lamun sanes toam mah uang misalna barang misalna teu bisa hihidengan eta mah awewe justru kudu koret eta jadi awewe kudu bager teh hiji lamun tina harta pribadi nu kadua tina dahareun salaki nu teu matak beak ketika dibikeun ka batur ta eta bagus tapi ketika harta salaki lain makanan anger eta mah kudu aya izin kudu aya widi kedah aya perintah atau minimal ulima ridho salaki pada bager misalnya dibere disodakohkeun 10.000 mah matak ngamek ieu tah kecuali ulima ridho jadi bahasana minto ami baitiha itu adalah kaid jenis itu aya nasarahna dengan panjangnya eta terus gitu anu bieu penjelasanna aya abahallah lil mar'ah antun fiko ala iyali zaujiha abaha ngameunangkeun sa Allah lil mar'ah ka awewe antun fiko kana yen ngainpakeun atau nganapakahkeun mar'ah ala iyali zaujiha ka keluarga salaki mar'ah wa diapihi jeung pirang-pirang tamuna zauj wa ghairihim jeung lianti nyal jeung adyab min ta'ami zaujiha tina dahareun salaki na mar'ah ala wajhil islah netepan jalan hade islah lulus maslahat lal pasad lain ngaruksak atau ngabeakeun wal israf jeung leulewiheun qala ngadaus Sarqawi Imam Sarqawi kan alfat bi alam yatajawaz kurekaan yen teu ngaliwat itu infak al adata kana kebiasaan walam yukfir jeung teu napakan naon nuqsanuhu kurangna itu naon itu tadi teh to'am wa qayyada jeung ngaidan nabi hu kana infak bi to'am kulapan to'am li anna zauja karna sanyana salaki yusab sama yusamihu eta memurahan atau ngamurahkeun zawaj bihi kana to'am andatan mungguh adab bihi lapid darohim
Kalawan beda pirang-pirang dirham wa dananir jeung pirang-pirang dinar. Fa inna infaqoha, maka saya sunang ngainpakeun mar'ah minha tina darohim jeung dananir bigoiri idnihi kalawan teu idzin zawaj la yajuzu eta teu meunang infak. Wa yahrumu jeung haram alaiha ka zawjah naon atas soduku sodakoh min malhi tina harta zawaj illa bisori amrihi kajaba kalawan jelas perintah zawaj. Jelas tanya nasarahna Allah ngameunangkeun hiji istri ngainpakeun sebagian dahareun ka keluarga salaki, ka tamu salaki atawa kanu sejen ka tatangga min ta'ami zawjiha tina dahareun salaki beas sangu ala wajil islah netepan jalan lulus beres lal pasad lain ngaruksak lain matak beak teu loba teuing wal israf leuwihkeun. Cek Imam Syarqawi gambaranana eta infak teu ngaliwat kana kebiasaan, cek adat eta teu keterlaluan. Oge teu matak ngaruh kana kurangna da saeutik nyanakna. Wa qayyadahu bi ta'am, Rasul ngaidan ku bahasa ta'am dina hadis min ta'ami baitiha. Lantaran saya sunah salaki biasana sok mumurahan, sok ngaridokeun cek adat. Ai dahareun mah beda jeung dinar dirham uang rupiah beda eta si mar'ah jaojah ngainpakeun tina dinar dirham atau uang teu aya idin teu meunang bahkan haram gawe sedekah tina harta salaki kecuali jelas salakina marentah. Jadi awe mah kudu koret lamun tina harta salaki mah tina uang salaki mah tong barang bere kudu bageureuso teh awewe tina harta pribadi atawa tina makanan salaki boleh. Babul hati ari eta bab dina martelakeun ngagegereh ala adai amwalin nasi kana mikeun pirang-pirang harta manusia wa fadlil goni jeung ngajelaskeun padilah beunghar alal fakiri ngelehkeun jalma fakir. Halaman 248 qala ngadausan Nabi sallallahu alaihi wasallam man ari sajalma akhoda eta nyokot man amwalan nasi kana pirang-pirang harta manusia yuridu bari ngamaksud man ada aha kana mayarna atau naon atuh mikeunna itu amwal ada tah pang mayarkeun sa Allah anhu timan waman jeung ari sajalma akhoda eta nu ngambil manha kana amwal tu yuridu bari ngamaksud man itlapaha kana ngaruksakna amwal atlapa tah bakal ngaruksak ka man sa Allahu Allah. Bab mertelakeun ngagegereh mikeun harta batur jeung ngajelaskeun padilah beunghar ngelehkeun fakir. Jadi alus keneh beunghar bersyukur daripada fakir sabar. Tapi alusna mah duanana. Aya kitu contona aya da Rasul contoh nu komplit. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu beunghar tapi anjeunna bageur. Rasul itu miskin tapi anjeunna sabar. Teu beunghar kumaha Rasul kantos kurban 100 onta na hiji wada dipencit ku nyalira 63 ku Sayyidina Ali 37 beunghar beungat ngan Rasul langsung fakir. Kadang saur Siti Aisyah sama 2 bulan dapur teu ngebul tapi sabar. Ngan lamun di Bunang Banding jeung lauk bandang nu aya di Bandung jeung di Bandang alus mana nya alus keneh goni cenah gitu beunghar sanajan telat ka surga na da loba hisabun dari harta mahalaluha hisabun wa haramuha iqabun sabab kayak di akhirat bakal jalma moal wani ngalengkah kecuali ditaros 4 perkara hiji an umrihi fi ma afnah tina umur kana naon dibeakeun 2 wa an jasadihi fi ma ablah tina jasad kana naon diburukeun 3 wa an ilmihi fi ma amila bih tina ilmu kana naon diamalkeun 4 wa an malihi tina harta 2 pertanyaan kana harta
min aina iktasabah wa fima anfaqah, ti mana ka mana. Jadi nu beunghar teh telat asup ka surgana. Tapi di benang baning manda amal bisa ngalir ka batur pan eta. Mutaadi, fi'il lagi alus mutaadi daripada fi'il lazim gitu. Saur Rasul saha jalma nu ngambil harta orang lain. Jalma anu nyokot harta ti jalma sejen. Ku jalan muamalah anu bener ecen. Menang cair tirona. Naon eta teh cair tirona teh? Nyata nganjuk gitu, nginjem sabaraha? 1 juta teu pira. Pira kana 1 juta mah nya. Nginjem 1 juta alhamdulillah. Alhamdulillah di nginjem ge di taudan auzubillah gono nama gitu. Lain alhamdulillah. A'udzubillah. Pan anu di taudan ku Rasul teh wa min golabati dayan man ngalindin hutang lain alhamdulillah astagfirullah lah tibalik. Sajalma nu nyokot harta ti jalma sejen ku jalan muamalah nu bener ecen nginjem duit 1 juta da lain nginjem kudu mah nganjuk ari nginjem mah barang eta kudu dibalikeun deui mun nganjuk mah boleh dipake mun ge nginjem cicik nginjem duit 100.000 cokot deui nu ieu keneh jang naon rek selfie heula pajarkeun teu boga duit. Tapi mun nganjuk boleh dipakai jajan. Salaras mah hukum teh kordun gitu, anjukan lain area dina uang. Sabab dipake ari ngaran nginjem ulah dipake. Cik lah nginjem sabun, lain nginjem menta. Sabab mentak beak. Cik lah nginjem batu asahan, lain nginjem menta. Da mantak urang. Cik lah nginjem gasolin, menta. Nginjem pulpen atuh ngenta mangsi itu bener nama gitu nginjem duit atuh nganyuk mun nginjem nu eta dipulangkeun deui alhamdulillah astagfirullah lain astagfirullah naon auzubillah ecen cair bedang naon anjukan tirona kangen naon cen abdi teh bade ngamodal bade ngamodal. Sajalma nu ngambil harta ti batur dengan tujuan rek dinaon rek dibayar deui engke da ku dimodalkeun mah makin berkembang. Maka tujuan kitu teh mun nginjeumna hiji moal matak paeh jeung ruksak harta barang nu diinjem teh cen nu kadua niat rek dipulangkeun insyaallah dipermudah ku Allah pikeun naonana mayarna. Ini injem duit yang modal kan insya Allah tujuan yang modal pan kayak berkembang dina hate niat rek mayar lamun tina hasil eta ku Allah teh dibantuan tah dagang lagi sukses enteng insya Allah. Wildan nginjem duit ka ecen teu boga cek ecen arek nginjem karona sugan nginjem karona 1 juta geus cair ku ecen diinjeumkeun deui ka Wildan da eta bakal aya keneh kan di Wildan oge ecen moal matak naon moal matak jadi hilang da aya sanajan boga hutang karona aya tagihan di Wildan dengan tujuan engke lamun Wildan tos mayar tek dibayar karona dipermudah ku Allah eta ge dipangmayarkeun mudah jalanna beda deui lamun kieu nginjeumna ecen nginjem karona rek naon cen nginjem jang sodakohkeuneun matak habis disodakohkeun tangke teh kalau bakal dimacetkeun eta teh kitu maksud hadis teh ieu Nafathul Bari di pilarian teu aya ayana dina kitab Faidul Qadir ieu teh kapendakna teh kitu penjelasanna nanti teh jadi lamun urang rek sodakoh mah ulah sok maksakeun nginjem bisi ku Allah teu pangmayarkeun sabab ku ayana urang nginjem disodakohkeun ruksak kita ruksak beda deui jeung urang nginjem diinjeumkeun deui pan puguh aya tagiheun urang nginjem dimodalkeun pan puguh eta mah lamun nginjem dimodalkeun engke ge aya bari niat rek mayar dipermudah ku Allah
nginjem rek diinjemkeun deui lamun geus cair si itu katampak rek dibalikeun kana boga anu ti heula insyaallah ku Allah dipang mayarkeun. Tapi lamun ecen nginjem jang sodako habis kan hangus dipersulit ke ku Allah sabab nginjemna karona ku ente diruksakeun. Kitu maksud hadis teh nu kapaham wallahu alam aslina cek Allah nu bener nama tina Fathul Barina teu kapenak dina kitab Faidul Qadir kapenak penjelasanna seperti kitu. Oh Kang berarti gitu menyamu urang sodako tong nginjem nyari teu boga mah teu kudu maksakeun. Dan kene dijelaskeun di handap panghadena sodako teh mun jelas-jelas urangna beungar, jelas-jelas urangna boga, ulah sok maksakeun bari rek naon, rek migawe pasunatan bari urang nginjem heula. Hese engke teh mayar teh. Ecen nginjem karona 1 juta karena rek ngawarung. Engke mun cair erek dibayar man akhoda amwalan nas yuridu adaha adallahu anhu ku Allah bakal pangmayarkeun maksudna ku Allah bakal dipermudah. Nasarah Faidul Qadir teh yassarallahu lahu dzalika bi'anatihi wa tawsi'i rizqihi ku Allah dipermudah ku jalan diluaskeun rezekina. Ecen nginjem tirona ku ecen nek di injemkeun deui ka wildana keur banget butuh cik hangus teu nu ku ecen dikawildarkeun henteu da engke ge aya geus cail ti wildan bade dikaronakeun dibayar dipermudah ku Allah eta teh. Tapi lamun ecen nginjem karona jang sodakohkeun jang hiburan gitu kan nginjem teh lain jang kepentingan gitu eta teh diseuseukeun ku Allah. Jika aya jamu nginjem duit jang naon jang ganti HP eta teh hese mayarna teh. Hese eta teh hese. Sabab saterasna waman akhodaha saja mengambil harta ecen ngambil harta tirona yuridu itlapa ngamaksud ecen ngaruksakna ku jalan disodakokeun da jadi hangus. Dikawarungkeun mah puguh ngajentul modalna, dikawindalkeun mah puguh tagiheunana, disodakokeun kan jadi gratis. Maka eta teh atlapahullah ku Allah bakal diruksakeun. Ku jalan naon hartana di dunia loba ujian-ujian gitu rek mayar teh seuseut aya we alasanana kitu nu kapaham tina kitab Faidul Qadir hilap di juz sabaraha teh saterasna halaman 248 an Hakim ibni Hizam katampi ti Hakim bin Hizam rodia mugami karido sallallahu Allah anhu ti Hakim anin nabi ti nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh nabi al yadul ulya ari leungeun anu luhur ae al munfiqah aya dina ieu na dina sarahna putut angka hiji aya tegasna anu infak khairun eta leuwih hade minal yadi supla tibatan leungeun nu belah handap naon leungeun belah handap teh kinayah dina as-sailah nu barang penta wabda jeung kudu ngamimitian anjeun biman kajalma taulu nu ngurus anjeun ka eman wa khairus shadaqati jeung ari panghadena sedekah an dhahri ginan eta tetep tina jelasna kabeungharan waman jeung ari sajalma yastaifa eta gawe ngariksa man yu'ifa tah bakal ngariksa hukaman sallallahu Allah waman sareng ari sajalma yastagni eta ngalap cukup man yugni tah bakal nyukupkeun hikaman sa Allahu Allah. Ngajelaskeun padilah beunghar ngelehkeun pakir. Sur Hakim bin Hizam Rasul ngadauh kieu, ari tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kinayah eta teh, tangan yang di atas adalah pemberi. Tangan di bawah adalah peminta atau penerima. Ulah dikan hakikatkeun, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ketika rona bade sodakoh ka ecen pinter apa hadis ieu. Ceuk rona teh cen ieu
Alhamdulillah dicokot ti luhur, tangan di atas lebih baik daripada tangan nah gitu ngamanaan salah eta teh. Jadi nu poina lain di luhur lain di handapna sebenarnya mah kagaliban nu mere sok di luhur anu nampak sok di handap kan gitu nu mere mah kitu nu nampak kieu ulah tibalik da cek ecen teh kulantaran tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah ketika rona rek mere ecen anu kieu ti luhur tuh tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah lain gitu maksudna mah al munfiqoh khairun minas sailah pemberi lebih baik daripada penerima gitu wabda biman ta'ulu heulakeun ku anjeun jalma nu ku anjeun diurus jadi orang dekat heula ku anjeun rek dibere teh sok boga milik rada gede heulakeun saha ummaka tah geuningan indung heula aya leuwihna abaka gitu aya leuwihna ukhtaka dulur awewe akhoka dulur lalaki indung bapa adi lanceuk heula tah deukeut eta we ari ka anak mah geus puguh napakah nu wajib gitu napakah nu wajib geus bonusan deui ka anak ulah maka kabatur eta wabda biman ta'ulu sabab as-shadaqah ala miskin shadaqatun wa ala dzirrahmi shadaqatun wasilatun shadaqah ka fakir miskin nu sanes keluarga hiji ganjaranna adalah sedekah hungkul wa ala dzirrahmi shadaqatun wasilatun mun ka keluarga mah dua ganjaran hiji sedekah dua silatur rahim oge ku ayeuna urang barang bere sok mutuskeun permusuhan sok jama teu patanya baeud we bere 100.000 da seuri. Jadi eta teh menghilangkan naon? Menghilangkan permusuhan. Ecen jeung Rona teu patanya ajak ngopi coba sok. Bari traktir. Seuri deui engke sok coba. Teu percaya mah cobaan. Ecen saha da beda. Ajak ngopi coba. Tapi gratis ku ente itu di traktir. Insyaallah tah seuri deui teh. Ngobet gitu kan. Ngopi bareng teman. Wa khairus shadaqah an dhahri ginan pang alusna shadaqah tina jelasna kabeungaran mun memang urang boga nu pas-pasan mah urang hade ulah sok sosolehan ka batur bager diri beakeun anak pamajikan careuri hayang baso misalnya salah panit bela ka babaturan anak hayang jajan salah mun urang rek bager teh mah kudu jelas-jelas mahi gitu mun kira-kira teu mahi mah nya teu kudu da ka anak oge ka pamajikannya kalebet naon sedekah hatta lukmah geuning sehingga huapan nu ku anjeun diangkat dimasukkeun kana mulut pamajikan anjeun itu kan sedekah kecuali makomna geus tingkat tinggi gitu kan bisa sabar urang bujangan misalnya ecen gitu kan ayo 100.000 bikeun ka bogoh teh ka ieu naon ka umat Islam keneh gitu dulur beda indung beda bapak gitu dulurna teh tapi ecen teu boga duit ya biasa we itu mah tak madarat bagus eta atawa kurang teh geus berkeluarga gitu kan sedekahkeun kabeh tapi anak pamajikan geus kadidik sabarna nya bagus eta tapi kan bisa wae urang kuat pamajikan anak belum tentu kan gitu jadi muntos bener-bener cukup lah kakara keluar ulah disangka ka pamajikan ka anak lain sedekah eta geus jadi Islam henteu menuntut ngariripuh karep gitu. Beda deui jeung makomna nu tos tingkat tinggi teu ngaruh teu boga duit oge sok eta ngan hese eta jiwa-jiwa anu ya zaman sahabat begitu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun tingkat seperti sahabat itu. Tapi bisa diturutan kurang ada bisa sabar mun teu bisa sabar mah tetap nu alus mah wa khairus shadaqah an dhahri ginan wa man yasta'ifa yu'iffahullah saja manu gawe ngariksa dirina
Gitu ku Allah bakal diriksa saja manu ngalap sugih ku dirina ku Allah disugihkeun kumaha maksudna na tengah aya yastaifa aya naon eta teh yatlubu yatlubu tegasna nyuprih man minallah ti Allah al ipata kana kariksa wahya ari ipah teh al kapu eta nyegah anil haram tina haram wasu alinas jeung barang penta ka manusia yastagni yatlubu tegasna nyuprih man minallah ti Allah al ghina kana kabeungharan wal qanaata jeung qanaat was saadata jeung kabagiaan sajama nu nyuprih ka Allah nyuprih kariksa kariksa tina haram kariksa tina barang penta kabatur ku Allah bakal diriksa sajama nu nyuprih ka beungharan ngenta ka Allah beungharna ku Allah bakal dibeungharkeun dah hakikat beunghar mah naon hate sabenerna hakikat beunghar mah hate lain dohir jama beunghar tapi kurang keneh fakir hartena mah boga mobil 2 kurang keneh dah yang 3 hatena teh fakir keneh pada ai fakir mah butuh gitu kan babul munfik wal mumsik ari eta bab dina mertelakeun jama nu ngainfakkeun atau nu masihan napakah wal mumsiki jeung jalma anu nyengker keked mengkene halaman 250 an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Abi Hurairah amin anna nabiyya sayyiduna nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh nabi kana lapad mamin yaumin teu aya ti hiji poe yusbihu anu subuh-subuh sal ibadu pirang-pirang hamba fihi dina yaum illa malakani kajaba aya 2 malaikat yanzilani punten illa malakani kajaba ari 2 malaikat gitu yanzilani eta turun 2 nana fayaqulu tuluy ngucap saduhuma salah sahijina malakani kana lapad Allahumma ya Allah ati muga masihan Gusti mun pikon ka jalma anu infak kholapan kana gagantina wa yaqulu sareng ngucap sal akharu anu sejena kana lapad Allahumma ya Allah ati muga nibakeun Gusti ari ati nu kahiji mah masihan ari ati nu kadua mah nibakeun cek juar makmun mah bade musakalah eta teh lapadna mah sami manana mah kagok beda eta Allahumma ya Allah ati muga nibakeun Gusti mumsikan ka jalma anu nyengker talapan kana karuksakan bab nu infak jeung jalma anu nyengker teu daek infak saur Rasul teu aya hiji poe nu dina waktu harita subuh-subuh hamba kami dina eta poe kecuali tiap waktu subuh teh turun 2 malaikat nu eta 2 malaikat teh ngadua nu hiji ngaduakeun ya Allah pasihan jalma anu sok infak pasihan gentosna cek nu hiji deui ya Allah muga Gusti nibakeun ka jalma nu nyengker nu koret muga Gusti nibakeun kana karuksakan nah karuksakan dati hartana atau karuksakan jalmana gering cilaka unggal poe eta teh malaikat teh anu ngaduakeun kitu Allahumma a'ti munfikon kholapan ya Allah muga Gusti masihan kanu infak kholapan kana gentosna dan memang janji Allah zaman infak pasti digentosan nah Quran ayatnya surat Saba ayat 38 ayat putut angka hiji ayat ayat ati tegasna ati muga masihan Gusti munfikon kajaman infak malahu munfikon kajama anu ngainfakeun malahu kana hartana munfik fi taatika dina taat ka Gusti iwadon kana gagantina ya Allah moga Gusti masihan jama anu ngainfakeun hartana dina taat ka Gusti mudah-mudahan digentosan liqalihi karena dawan Allah jalla maha agung naon sa'nuhu tingkah Allah ayat wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh
wa huwa khairur raziqin. Wa ma jeung ari perkara anfaqtum nu ngainpakeun aranjeun kabeh min syai'in tina hiji perkara bahwa tahari Allah yukhlifu eta bakal ngaganti Allah ngagantian Allahu kana emak. Wa huwa ari Allah eta khairur raziqin panghadena nu ngarizkian. Surat Saba 38. Wa fil hadisil qudsi jeung dina hadis qudsi lapad anfik yabna adam unfik alaik na Bukhari mah jilid 3 halaman 104 hiji eta teh. Nanti aya yabna adaman di ditu na Bukhari jilid 3 halaman 104 hiji. Anfiq kudu ngainpakeun anjeun yabna adam he ibnu adam. Unfiq tah bakal ngainpakeun kami alaika ka anjeun. Jadi malaikat nu hiji ngadua ya Allah jangan manusuk ngainpakeun hartana gentosan sesuai dengan janji Allah wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifu non wae perkara nu ka anjeun diinpakeun ku Allah digentosan. Din hadis qudsi saur Allah anfiq ya ibnu adam unfiq alaik sok anjeun geura infak kami rek infak ka anjeun. Ulah hitungan sababun anjeun hitungan Allah ge hitungan. Jadi ari kerek mere mah teu kudu aya hitungan. Lamun urangna jual beli kakara kudu loba hitungan sing pugu urang dagang 100 200 ke pan batina eta. Tapi ketika urang rek mere gitu kan tong dibayangkeun 100 200 anu tangol teh geuningan. Ulah lamun hitungan Allah hitungan deui. Gitu. Wa anhu jeung katampiti Abu Hurairah aidon lagi halaman 250 keneh sami. Annahu sayyiduna Abi Hurairah sami'a eta ngadangu Abu Hurairah Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu barinang ngucap atau ngadauh Rasul kana lapad matalul bakhil matalul bakhili ari sifatan jalma nu koret wal munfiki jeung jalma anu ngainpakeun kama tali rajulaini eta saperti sifatan dua lalaki alaihima anu eta tetep di itu rajulain jubatani ari dua jubah atau baju kurung min hadidin tina besi baju kre eta baju perang teh min tuddaihimati tina dua susuna itu rajulain ila tarokihima nepika dua tulang dadana rajulain ila tarokihima nepika pirang-pirang tulang dadana itu rajulain fa amal munfiku maka napon ari jalma nu ngainpakeun fala yunfiku tah eta henteu ngainpakeun munfik illa sabagot kajaba sampurna itu jubah awa parot tegesna sampurna jubah ala jildihi kana kulitna munfik hatta tukhfiya sehingga yen nutupan jubah bananahu kana pirang-pirang ramona itu munfik wa ta'fuwa jeung ngahapus itu jubah asarohu kana tapakna si munfik wa amal bakhilu jeung anapun ari jalma nu koret fala yuridu ta eta teu ngamaksud bakhil ayun piko kana yen ngainpakeun bakhil sayan kana hiji perkara illa lazaqat kajaba rapet naon kullu halaqatin saban-saban buleudan makanaha dina tempatna itu halaqah bahwa makarisi bakhil yuwasiu eta ngalegakeun bakhil ha kana jubah wala tatasiu jeung teu narima lega itu jubah. Rasul memberikan perumpamaan antara nu koret jeung nu bager, nu sok barang bere jeung nu sok nyengker, seperti dua jalma. Anu eta dua jalma teh make baju kurung jubah tapi tina besi, make gamis tapi tina besi yang baju kurungna teh jubah tina besi, baju perang gitu kan, jang nahan tina kadekan pedang musuh.
Kitu tina susu nepi ka tulang dadaan rek make teh kitu. Anapun jalma nu infak teu pati-pati manehna infak kecuali sampurna jubah teh ngalegaan ngagedean. Sempurna nutupan kulit nepi ka nutupan ramona ka dieu asup da kitu teh. Kana jubah seolah-olah jubahna ngalegaan. Tadinya ponok jadi panjang, tadinya sempit jadi lega. Nutupan kana ramu-ramu sempurna. Wa taqwa asarohu matak ngahapus kana tapakna. Mun di padang pasir saya eta leumpang pan katingali tapak suku. Kulantaran jubahna sempurna ngagapuy teu katingali sok. Sok di padang pasir anjeun leumpang aya tapak suku. Tapi lamun make bajuna ngagapuy langsung karatakeun deui jadi teu aya tapak. Gitu kan? Anapun jalma nu koret manehna rek infak teh hese rapet deui. Setiap buleudan dina tempatna ngadak-ngadak eta baju teh jadi sempit padahal mah teu ieu dipaksakeun ku maneh diperalkeun teu bisa meral. Nu dimaksud adalah wal murad annal jawad idza hamma bisodaqah infasaha laha sadruhu wa tobat nafsuhu. Nu dimaksud perumpamaan hadis eta adalah jalma anu bager di mana-mana ngamaksud rek sodaqah jembar hatena alus hatena. Ari jalma anu miskin rek infak teh ngadak-ngadak sempit hate. Ngadak-ngadak nu miskin mah kabayang kabutuh teh. Tadi mah teu kabayang tadi teh cek. Ketika dipentak sodaqoh kabayang anu can anu. Tah ibarat kitu. Jadi nu beungar mah make jubah teh kana ngagedean gitu kan. Ari nu naon mah anu bager mah ari nu koret mah make jubah teh jadi nyempitan ripu dina harti bab hate nu beungar nu bager mah rek mere teh jembaran dadana jembar hatena bersih hatena teu mikir dua kali deui moal aya hanyaka. Jalma miskin mah ketika rek infak teh sok mikir dua kali nu tadina teu kabayang kabutuh teh jadi naon kabayang akhirna burengken hese. Kitu perumpamaan nu didamel ku Rasul teh nu bager jeung nu koret teh kitu dina bab hatena eta diumpamakeun kana naon kana pakaian. Nu sempit teh dipaksa-paksa gini enggak baju leutik kalau baju leutik ini rek asup sirah ge hese pan gitu kan. Lungun rek kitu kan hese gara kasobek pan gitu. Babun ala kulli muslimin shadaqatun. Babun nariye teh hiji bab ala kulli muslimin eta tetep misti ka setiap muslim shadaqatun ari shadaqah. Takdirkeun faman lam yajid fal ya'mal bil ma'ruf. Faman maka ari sajalma lam yajid eta teu manggihan man kana mutasodak beh atau kana naon tuh kana harta mana fal ya'mal tapek amal man bil ma'ruf kana kahadean. Faman lam yajid fal ya'mal bil ma'ruf. Halaman 205 hiji jilid ka hiji Bukhari. An Abi Musa katampi ti Abi Musa al Asy'ari radhiya mugami karido sallallahu Allah anhu ti Abi Musa amin. Anin Nabi katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Nabi kana lapan ala kulli muslimin eta tetep misti pikeun saban-saban muslim shadaqatun ari shadaqah rek nu wajib rek nu sunnah. Faqalu maka ngucap sahabat ya Nabi Allah hei Nabiullah paman makarisa hajal maklam yajid eta anu teu manggihan man kana mutasodak beh ulah make satu paman makari jalma lam yajid eta anu teu manggihan man kana mutasodak beh qala ngadauh Nabi ya malu migawe man biadihi kuleungeun man fayan pau tuluy mere mangpaat man nafsahu ka diri man wa yatasaddaqu jeung gawe sedekah man
Qalu ngucap sahabat, failam yajid maka lamun teu manggihan eman. Kana amal, kana itu ya amalu biadihi kana amal. Qala ngadauh Nabi yu'inu nulungan eman zal hajati ka jalma nu boga pangabutuh al malhupi anu minta tulung. Malhub teh ay al mustagif cenah gitu. Qalu ngucap sahabat failam yajid maka lamun teu manggihan eman. Qala ngadau Nabi fal ya amal tapek amal eman bil ma'ruf kana kahadean wal yumsik jeung nyengker eman anis syarri tina kagorengan. Fa innaha maka saya sunah itu khislah. Tulis we khislah. Kha sad lam tak buleud khislah. Lahu pikeun man sodakotun eta jadi sodako. Misti ke setiap muslim kudu sodako. Nu wajib nu sunat. Saur Rasul setiap muslim kudu sodako. Unggal poe teh kudu sodako. Saur sahabat Gusti Rasul kumamun teu gaduh jalma teh kana pasihkeuneun kana sodakohkeuneun teu gaduh. Nya cek Rasul teh kreatif atuh. Nyeun kegiatan, nyeun kerajinan ku ladang capek leungeunna. Bisa manfaat ka diri aya leuwihna bikeun ka batur. Gusti mun teu gaduh keneh eta harta. Kumaha? Tulungan batur tuh anu boga pangabutuh bari menta tulung. Mun teu tiasa keneh kumaha? Migawe kahadean. Tetiasa keneh Gusti migawe kahadean ge minimal nyengker tina kagorengan. Nyengker tina kagorengan teh kalebet sodako. Boga harta sok sodakoh ku harta. Gaduh ilmu sok sodakoh ku ilmu. Gaduh jabatan sok bela agama ku jabatanana. Ilmu teu gaduh, jabatan teu nyandang, tanaga kurang. Gawe gitu bisa. Ku ilmu henteu, jabatan henteu, ku harta henteu, ku tanaga henteu. Cicing tong sok nyinyir coba sok anu gawe hade teh. Ku cicingna ge teu ngomen goreng sodaqoh eta teh. Ngertos teh? Jadi lamun tema urang naonnya potensi nu aya di urang kelebihan di urang bila diperlukan ya bantu batur. Gaduh harta ku hartana, gaduh ilmu ku ilmuna, gaduh tanaga ku tanagana, gaduh jabatan ku jabatanana. Ilmu teu gaduh, harta teu gaduh, jabatan teu nyandang, tanaga kurang, bela Islam ku jalan cicing ulah sok momen teu puguh. Da sedekah eta teh. Tah intina urang teh kudu ulas ka makhluk Allah utamina jalma-jalma mukmin carana hiji ku harta. Nah geus aya hartana mah karibikeun. Can aya nyieun heula. Ngantos. Bantu batur sok ku harta aya duitna keluar. Eta teu aya duitna ge aya tipung tuh jeung naon? Jeung wortel. Sok yeuna lah bala-bala pikeun. Gawe heula ku leungeun. Tadi mah geus aya hartana, eno kudu diusahakeun lah sok. Teu gaduh harta mah teu da ku pagawean, kumaha tulungan. Teu tiasa nulungan ge. Nyengker tina kagorengan ulah sok ngaruksak, ulah sok ngarujit gitu. Dituntut yang sedekah per hari. Bahkan dina hadis saja dijelaskan hadis Muslim, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sedekah. Tiap waktu subuh dituntut awak urang bubukuan urang tiap waktu subuh itu dituntut pikeun disodakohan. Sedangkan bubukuan din awak urang itu ayat 360. Sendi-sendi 360 eta teh. Mending percaya we daripada kudu ngitung. Sabaraha cenah? 360. Eta teh dituntut pikeun disodakohan unggal poe. Andekan hiji nikmat tina hiji jari itu 1000. Berarti urang dituntut sodakoh 360.000 per hari. Aya
asa moal aya jama sedekah 360.000 eta teh mun nikmat hiji sendi-sendi dihargakeun sabaraha 1.000 lamun dihargakeun 10.000 sabaraha cing 3.600.000 aya jama unggal poe subuh-subuh geus sedekah 3.600.000 teu aya kang si anu hanya hiji banding 1.000 banding hiji nanti geus maot teh geuning gitu jadi 1.000 kosong hitung total kudu sedekahan awak-awak urang teh lamun hargana 1.000 360.000 hargana 10.000 3.600.000 sok we kalikeun deui ka ditu mun dihargakeun 100.000 nikmat gede eta tapi dah ari sedekah teh teu kudu ku harta wae saur Rasul faqulu tasbihatin sedekah setiap bacaan tasbih adalah sedekah subhanallah 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 sedekah wa kullu tahmidatin sedekah sami alhamdulillah lagi alhamdulillah alhamdulillah sedekah wa kullu tahlilatin sedekatun tahlil oge sedekah la ilaha illallah la ilaha illallah wa kullu takbiratin sedekah takbir ge sedekah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wiridan eta teh sedekah hungkul naon deui wa amrun bil ma'ruf sedekah marentah hade sedekah ngawuruk tah nitah hade nahyun anil munkar nyaram goreng sedekah eta sedekah tuh loba teuing atuh kitu mah sedekah lah saur Rasul teh kieu wa yujzi'u min dzalika raqatani yarkauhuma minad duha cukup jang nyodakohan eta mah anjeun salat duha 2 rakaat dina raraga urang mayar pajak tina awak paksakeun duha 2 rakaat mah mayar pajak eta mah pan Kang ari duha teh beuneunan jang ngawaris kana beunghar nyatong 2 tuh hayang nyicil motor mah meureun tamahan deui teh 2 rakaat hayang payu jodoh ieu hemetere 2 rakaat deui jang bayar kontrakan jeung pulsa deui 2 rakaat nya 8 rakaat eta minimal 2 rakaat jang mayar pajak eta jadi niat teh duha teh naon ieu teh jang mayar nikmati Allah ieu teh da kuduna mah mun dihargakeun mah 1.000-an kudu 360.000 mun 10.000 ieu sendi-sendi kudu dihargakeun berarti sedekah teh 3.600.000 pimanaeun urang kudu hak cukup eta jang nyodakohan awak urang 2 rakaat ngan pedah can aya jang bayar kontrakanana can aya jang meuli pulsana udud ngopina can aya nya intina mah ulah 2 atuh 4 genep 8 maksimalna amih aya teh jang pulsa eta kulantaran pemikiranana pulsa doana geuningan jadi Allahumma inna nas'alukal pulsa cenah kitu ngaduana teh da kadinya mikirna pajakan eta pajakan ari sedekah ka saha nu paling utama menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti nu dicatat dina kitab Bughiyah Mustarsidin aya 5 tingkatan sedekah hiji aya hiji sedekah dibales ku Allah jadi 10 hiji banding 10 sedekah ka saha eta sedekah ka jalma nu sehat awakna ketika urang sedekah ka fakir miskin jag-jag maka hiji teh banding 10 saur Imam Suyuti dina Bughiyah Mustarsidin halaman 107 mun akur halamanana percetakan Haramain. Nomor kedua tingkatan sedekah teh aya hiji banding 80 urang mere tapi dibalesna ku Allah 80 kali lipat ka saha eta ka jalma nu lolong atanapi kanu meunang musibah sedekah kanu lolong sedekah ka jalma nu karek tabrakan nu gering hiji banding 80 gitu. Nu katilu aya sedekah hiji dibales 800
Kasaha eta hiji banding 800 di mana-mana ku urang dipasihkeun ka kerabat nu banget butuh. Adi lanceuk mang ua dulur keneh banget butuh eta. Ketika kurang disodakohan soal Imam Suyuti hiji dibales sabaraha 800. Aya sodako nomor 4 hiji dibales ku Allah 100.000 kali lipat. Sabaraha? 100.000 hiji banding 100.000. Di mana-mana urang sodakoh ka indung bapa. Nomor kalima pangluhurna hiji dibales 800.000. Hiji banding sabaraha? 800.000. Kasaha sodakona? Ka jalma alim, ka ulama, ka fuqaha, eta mah hiji banding 800.000. Ceuk saha? Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti nu dimuat dina kitab Bughiyah Mustarsidin halaman 107 percetakan Haramain. Babul istifat anil mas'alah di mana titiknya nya lah dituluykeun ge da moal naon? Moal daek geus tunuh moal tamat ongkoh moal daek ongkoh deui nya. Keun ulah kitu lah we. Mudah-mudahan manfaat wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana abdi tawasul ku pangaosan ku pangurukan mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka Allahumma al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.